Jadi nu mana wae teh, nu mana wae teh? Nu mana wae teh? Iya mah. Iya jadi dua, iya. Tah, indungna mah di dieu ya. Iya dua. Tah, Iya teh dua berarti sakanangna. tilu. Tilu. Oh, dua ruang. Dua ruang jadi opat. Itu berarti opat dinu ieu wungkul ruangan ieu wungkul. Ari tadina kumaha tadina? Henteu maksudna teh. Mbekna. Tadina pangujug-ujug kieu. Pangujug kieu tadi pagi-pagi tuh naon isuk-isuk mah. Kita kuna naon? Heeh. Kita kuna naon gitu. Para bagia jadiin tadi apa? Jadi lepas lohor mah biasa kene. Asar, namanya nanya asar. Memeh asar karasana teh jadi kieu. Nanya asar dijaga dia orang. Oh bieu. Arab orang teh. Kita sudah mencoba menghubungi PPL. Tapi cek PPL mah barang dipisahkeun heula. Tapi kan ieu teh da biasana ge kieu opat di dieu teh, tapi dua ruang. Tapi kita nyobalah ke lamun aya kanang kosong kene teh. Ya. Lain cek baturek kajaran bujuret colok cenah lahan gedang ayamna. Bisa supangin nya. Kita cobaan pakai obat tradisional ya. Kita sudah menghubungi Kang Yadi, biasa yang menangani dokternya siapa? KPP Parantos. Mudah-mudahan mah daramang deui, kita sudah dikasih cai gula ya. Tuh nawada bako tuh.